Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi putri Samaha Nisa di 10 mipatilo. Dinten ayeuna urang ngarek ngadongeng ngenaan entok emas. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida maralatna cicing di hiji saung gubuk nu geus reot. Mungjulin patani ngaranna teh. Hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadang entok hiji-hijina. Mungjulin kacida ngarayanan eta sakadang entok teh. Pubuhan manehna mah teu boga dulur, baraya, mali garwa mah. Hiji poe manehna indit ka sawah. Isuk-isuk pisan. Manehna geus indit. Kabeneran dititah ku juragan lurah, pikeun ngabinihina sawahna. Ari digawe mah kapake pisan ku juragan lurah teh. Kusabab Mangjulin sugut pisan kana gawean oge. Ari entokna dikencerkan di buron gubuk. Teh aya sarawangan. Balik ti sawah wanci sarekan layung Mangjulin kacida laparna. Manehna ngadeungheus ka pangeran. Aduh Gusti, mun paparin abdi beunghar, meureun dahar naon oge bisa. Mangjulin teh dahar nganjeung uyah, saenggeus wareg mah manehna tuluy ngapilakan entok di jero imah. Isuk-isuk Mangjulin kahudangkeun nu kingkilaban nu ayang ti juru imah. Panasaran, manehna tuluy cala gulilapan teh disampeurkeun. Manehna teu nyangka cahya nu kacida sarapna teh di kandang entok. Sing horeng teh entokna endogan, endok emas. Mangjulin peperedegan nyanggap endok teh manehna kacida bunghana eta endok emas, emas murni, bisa dijual ieu mah. Karentesna poe kadua kitu deui entokna ngaluarkeun endok emas kitu sabeberapa poe. Sakadang entok teh endogan endok emas hiji. Mangjulin teh jadi beunghar, manehna geus boga sawah sorangan, imah gedong, balong, ternak entok jeung harta nu muncul. Entok teh mawa rejeki ke Mangjulin. Hiji poe Mangjulin ngarasa capek mun kudu unggal poe ngadatangkeun kandang entok pikeun mawa endok emas pirah hiji teh. Mangjulin sasadian bedog keur ngabeulah entok ngara emasna kabeh keluar sadayana. Jadi manehna teu kudu mawa unggal poe ke kandang entok. Ari geus teu bilah entok teh tak kaciri emas pan saacan, malahan entok teh paeh. Mangjulin je bisa ngabebeuna hartana, manehna jadi miskin deui sebab unggal poe hartana bae dipake ku kebutuhan sapoena. Meureun cekap ti urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.